kuring jeung manehna waktu patuker carita mere janji jeung sembayang nu pinuh ku kaindahan mikeun nasib nu muharang duaan marapamun ayo hidup sauyunan hanjaka nikmat durian tersangka bisa pegang goreng miuni balebang ngan ukuran asih kuring nu dibikeun tanyana geuning leungit goreng peuting panungkungan peuting harita anu mawa kabajang kaasih bedah jeung tresna hese mapalera keunangan lila pisan rek janglangan nyeri perih salamina panutan geuning tersangka anjeun